abdi nitip anak sanyana ari hate mah teu tega Kang abdi doakeun abdi indit ka Saudi Arabia Kang abdi doakeun Pak Haji Awan Gentra Priangan urang pisah nu lawas taunan anak abdi duh kang panutan hate terik pegat cinta asih najan tebi ras kaimut waktos keur aya di lembur hirup di dunya nalangsa taya hinggana hirup perih Pak Haji Rosad Kalijati lir di keuri dunya tega tega pisan 2 tahun lilana di lembur batur Pak Haji Awan miwah Ibu Gentra Priangan kagagas waktos keur aya di lembur anak jeung salaki kumpul ngariung Kang abdi doakeun geus hayang kumpul ngariung Kang abdi nitip anak sanyana ari hate mah tega Pak Haji Awan Gentra Priangan deui Kang abdi doakeun abdi indit ka Saudi Arabia abdi doakeun Pak Haji Rosad Kalijati urang pisah nu lawas taunan Abah Asih Kalijati anak abdi duh kang panutan hate mamahna iko anu bageun terek pegat cinta asina jang tebi ras kaimut waktos keur aya di lembur bos Haji Ateng anu bageur hirup di dunya nalangsa aya hinggana hirup perih lir di keuri dunya tega tega pisan 2 tahun lilana di lembur batur Palurah Deni Kalijati kagagas waktos keur aya di lembur urang Kalijati anak jeung salaki kumpul ngariung urang tar Kang abdi doakeun geus hayang kumpul ngariung